Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaika bisidqil hadis wa hifdil hadis wa hifdil amanah wa sakha'in nafsi wa ifatil batni. Da'autullah wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sabbit imanana wa qawi yakinana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna min afatid dunya wa min afatil akhirah wa ba'idna min bala'i dunya wa min bala'il akhirah. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada salam wal-ihtiram kapayuneun para masyakhil kiram anu parantos nampak hadir, anu kusil kehormat oge ka sahibul wilayah tersana Bapak Lurah anu diwakili panginten, anu sing terhormat oge anu ngaheuyeuh di ieu tempat para masyayikh sadayana bae anu biasa disebutkan hiji-hijina, tapi insyaallah kahormatan sim kuring pengirangan kamarentena kalayan doa mudah-mudahan sadayana anu berkiprah dina ngamajukeun agama, ngamajukeun nagara, mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala, digampilkeun milik rizkina posuswa kalawan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Dipayun sumangga urang sasarengan dina ieu saah nyagakeun puji sareng syukur